Mak, kabayangnya mahnya lamun ieu jelema saalam dunya heuh teu morake baju. Anjir, Cil, kunaon si maneh teh ngadidenya-didikeun dan kawin cerai asa dosa ngadidenya. Sayang apa aku mas? Era ngomongna oge, era ku batur. Ih, atuh marketing era posting sawae wang patuker pengalaman kitu teh. Sok wae kalem. Era ngomongna oge, kurat biwir nyaritakeun oge. Geuning kitu kan we atuh udah kuraya emak teh jeung si Ucil eueuh di sasana. Da mah bare beja ka batur atuh urang ge. Kieu nya mah liangan abi gede teuing. Emang hari teh sameme kawin teu diajaran heula, Cil. Ajaran eta oge. Engku paralon limain. Wah, aku kulawa. Oh, atuh anjir. Da mana laki kaburuan cing. Muna coblong mah. Tadi mah kieu ya. Ramai tanya ya tanya. Hari tipe lalaki ya. Tipe lalaki anu sok ningali bibirna ka tipe lalaki naon? Biasana mah cenah euy eta teh tipe lalaki romantis anu sok nalempok bibirna mah. Oh, itu Lamun anu ningalina tina tarangna eta tipe lalaki naon mak? maneh mah kareuteun nu kitu mah. Aya tipe lalaki muron. Oh, bener. Ih, aya oge nu kitu oge. Sok cek mah eta tipe lalaki naon? Eta mah tipe lalaki lemahut. Jadi ya, lamun lalaki ya, lalaki sok lempok bujurna. Kata lalaki naon ya? Eta mah tipe lalaki tukang macam kawan teh cing si udah. Kebalik. Teuing balik aing mah. Mak, kabayangnya mahnya lamun ieu jelema saalam dunya heuh teu morake baju. Anjir, teh teh wacel. Mane mun make celana nya mun tebal mah dan kamu. Anjir, teh. Tapi mending mah awewe mah lamun leumpang teh moal ajol-ajolan. Heueuh euy waaskeun lalaki mah mun leumpang teh beureun teh kikituan. Kamu siabari lompat mah. Aduh. Heueuh, bari jeung eta teh euy rupa-rupa sa bentukna teh. Aya nu make helm, aya nu make kupluk. Ari anu make kupluk teh kumaha maksudna teh mak? Ih, mane mah geuning teh nyahoon eta nu can disunat. Oh, berarti atuh lamun anu make kupluk mah ka jalan raya teh meureun ditilang ya. Ada kayak eta mah teh make helm. Mak kabayang teh bari jeung adug-adugan sieun di kios. Exit. Kieu nya mah. Oh ja euy, bari jeung loba eta teh kan rupa-rupa bentukna teh. Aya nu helm, aya nu hungsu. Kupluk make helm. Kupluk teh disebutkeun. Aya